Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamiasa patepang deui sareng simkuring wastapun akilana jasa Saripudin. Pamiasa dina danget ayeuna simkuring baris nyarengan pamiasa sadayana dina acara Warawiri Warta Sunda Warta Kiwari edisi 16 Maret 2002 genep. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi nandeskeun sakumna birokrat mampu digawe leuwih efektif karena kitu pausalan anu karendapan ayeuna nyaeta reana jabatan struktural anu leuwih remen mere parentah batan anu nya digawe. Eta hal teh hartina dina sistem birokrasi Pemprov Jabar aya kesenjangan antara pagawean teknis jeung administratif. Birokrasi leuwih wewek dina sisi administratif tapi lemah dina peran teknis. Gubernur mencontoh lemahna tim pengawas dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Padahal pihakna setelah pola anu ngaranahkeun pagawe Pemprov anu digawe secara adil di lapangan. Kukituna pihakna bakal nambahan tenaga anu museuh kana pangladen teknis secara langsung. Dina amanatna nalika kagiatan halal bihalal di Bihuan Gedung Sate Kota Bandung poe Senen 30 Maret 2002 genep, Gubernur nandeskeun larapna aturan WFH di Pemprov Jabar geus dipaju ti anggalna mula sarta kabuktian efektif ngurangan konsumsi BBM, utamana dina balanja rutin pamarentah. Pamirsa, warta dinten ayeuna dicekapkeun dugi dieu. Simkuring pun akilana jasa Saripudin ngawakilan Ais Pangampi Bandung TV seja amit mundur, amit mungkur, bobo sapanon, carang sapakan. Hapunten samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.